asa cangkeuk kieu. Tadi mah pengecatankeun aing ieu nyari. Sia masuk ke baru Pak Bos anjing ngurus tunjuk ngirup teh. Asia aing bos ya buru pencetanna. Dong ditongi lah Korea aing suling. Alah, nya nih. Poho canagihan ka warung belah ditu. Rumah mana sia? Anu deket nasi goreng. Oh di itu teh ya. Buru ayeuna. Yang mau dicai heuh. Yuk. Yo. Ku aing di belagoan di pangkas rambut. Dagoan. Iya. Koyak kieu si bos mah kadang ditelah nagih nah hatara kira-kira tengah peuting kieu anjing. Ieu lain pentah jatah teh ku aing urang pentajikan 20 poe mah. Bos, mana jatah teh atuh poe ieu mah can mere pisan ieu mah. Iya paling sakieu heula we da teu aya deui artosna mun sakitu. Baiklah nah keun bae. Ayo ah. Ayo tuh mangga. Isuk deui isuk. Hasil euy si bos mah. Nah itu bintu rek sator nah ongkol nitah ka aing teh. Oh itu euy si bos. Bos, kumaha ieu? Kuy teh geus hasil ieu. Hasil lur. Yo. Ieu geus parentahan udah ditu. Oke. Geus can? Geus bae cicing dagoan deui di dieu we nya. Dagoan. Diuk jeung aing. Bos, euna mah diuk heula. Diuk nya. Codor teh nah. Poho hampura penyeteh naon. Naon eta meuli cai duit eta. Bener hayu. Belikan cai. Beli naon ieu? Geus mahi sabotoleun ieu mah ngeunah enjoy aslina lur. Ayo tuh orang meuli sia. Hayu. Yo. Aduh. Bari mentaan dari itu nya orang mentaan. Ayo. Bos kumaha raoseun? Bos. Ya ka bos teh sopan kitu bebang. Apa ditaros di tengah Jawa, Bos. Teu sopan ka bos kitu teh. Diuk. Siata tadi jatah pisan ka aing. Isuk-isuk nepi ka tengah peuting ieu can mere jatah saperak-perak acan ka aing. Aing kumaha keur beas keur ngareskan budak aing. Sok sia minta jatah lah anu warung biasa. Cek aing bejakeun atas nama aing. Godog sok ini. Mun bos. Bos acan ingit biasa jatah. Berangkat. Siap, Bos. Anjing si bos uga poho can mere jatah euy. Tah kabeneran warung. Jatah mana? Alah, namanya atuh dicana ku anak buah sileunya ya. Nu mana? Pokona di kaca sacar anu hideung Jamina teh nu monyong-monyong geuning Anak buah saha? sileunya. Jana ka mana? Kapal di itu namanya Ku teh. aing bejakeun ka bos uga. Bos saya teh urang tinum kuduan sugan wae lah lieur lah. Ayo. Cuman anu noe di dieu. Anjing kumaha. Geus dieu urang pesek. Ayeuna namanya. Mana buka we. Ge ewang memeh lieur nya. Saha di goblok wani mau jatah bos aing. Teu nyaho wilayah bos uga. Nah bet di bawah kitu goblok saha si monyong. Sok ka dieu lawan hiji-hiji jeung aing sanajan ngalengkahan bos uga. Lawanan heula aing anak buahna anjing. Dieu goblok. La haula aku mangke lah. Umurna bos monyong teh mau jatah teh. Ku aing OF ke di hiji-hiji. Cia lu mau jatah. Bos aing bos. Onyong-onyong teh cia. Heueuh naon sok. Sok lu teh yang tengah jiji. Sok anjing ku aing wasitan di dieu. Cia anak buah saha? Anak buah bos uga. Kalem lah meh per. Sok ayeuna mah 1, 2, 3. Naon sok bos. Sok bebeja ka bos sia jung. Jung bebeja ka bos sia jung supaya antep kan. Bos teh cenah jeung aing. Bos. Ya, ieu deu bos. Bener anjing di beneran mau jatah. Sia di tenggelan usaha dia teh. Si Inyong anak buah sireunya. Nyong buat anak seuleunnya anu mana beungeut-beungeutna nu kumaha we awak. Anu hiji monyong, nu hiji mah tepak di gegel entog. Nya jeger ku tapak entog mun aya ge jeger mah jiga aing tah. Coder tapak di kaput bodoh kabus. Kabus kitu patut susulan cek aing di tah ka dieu. Mun bos. Anak buah aing nyerakeun nyerang ngaran uga bodoh.
Pira gelut eleh anjing lapak dibawa ku batur. Arang mak anjing lah sugan datang ke diribut jeung aing. Aing mah penasaran keneh bi anak buah saha wani-wani najong sia nya. Orang tua si pedong. Urang di teang ayeuna. Ayeuna mah ampun aing geus kieu lur. Ayo bae ribut sakalian nya. Ketuana jeung aing. Nyong teh bos, iya si nyong teh banget juga ayam hate. Iya bos ya teh ha? Cek gede kutil kieu bos sakorokaneun. Sanajan ngalawan bos aing ngatakan lah aing sok ka dieu. Eta centangan Saria. Hah? Acan bos ta bos aing ieu tah. Goblok, naon sih jadi bos? Naon ieu? Naon so? Hah? Naon ieu ada kuat ya? Ieu ada kuat ya teh ha? Tuh. Naon? Bisa cicing kuat ya. Aing anjing, geus wani noeos. Aing tong pedah aing cicing anjing, geulih aing cengkat Saria tangkat. Ngon ampun euy, ampun mas. Awas. Lur hampura aing hilap. Banyak teh. Ngekeun. Awas yuk. Awas. Ieu wilayah aing. Aing enggak bedog nya pang wilayah ieu. Sia wanianan nitah anak buah sia ngarebut wilayah aing. Anjing. Ampun bos. Hampura abi. Ampura. Ampun. Ampun nya. Iya si anak aing. Caket. Dengekeun. Melong ka aing. Naon bos? Sia teu mimiti ayeuna tong wani ieu wilayah aing. Sia geus gelut eleh jeung aing. Siap nya Sia jadi anak buah aing. nya Sia geus jadi talu, anak buah abi aing. talu bos. Cicing tong kasih eta. Sia jadi anak Naon, buah bos? aing. Siap bos. Sia Talu bagian abi mah. jempe anjing. Bos. Sehu. Sia bagian wetan, sia bagian kulon, sia bagian kali. Wetan teh balik mana bos? Kalian teh pelan mana Bos bos? wetan, bagung, so tong loba ngalawan. Iya bos. Aduh bos. Jempe anjing. Mulai ti ayeuna isuk garawe anjing. Nya bos, ampun abi mah. Talu. Balik. Bos siap Sok bos. balik. Balik. Kabul. Manusia tengah subscribe, tengah like, tengah komen konten aing. Lain balat aing. Jeung aing enak nih. Bos mana rokok teh? Aing jadi poho anjing ah. Oh, itu anjing baru si monyong teu wanian mau jatah bos aing. Iya hiji aing. Oke, kalau aing. Bos, sia ka bos teh tuh. Sopan. Tengah aja. Dia ke tadi aing di berang kene nepi ka sore can mere jatah aing ka peuting ieu. Sok jatah kawan biasa sok nit Mun bos. nit. Mun bos. Ngomong Saya nama Diuk. Aisyah lain Diuk aku. Oh, bodoh. Duh, kasar carang ke kieu. Tadi sia pang mencetan lah aing. Naon? Pencetan lah aing ieu. Ah, sia mah goblok rupa-rupa. Goblok. Sia teh ngomong-ngomong deh. Kan kadali lah goblok. Sia mah anjing kan pencetannya. Bos, kena bos. Aing kena udah bedog anjing. Aduh, Pedih. anjing kasar. Bos aing dilawan. Iya kumaha sih goblok tanggung jawabannya ieu. Tapak wangi tah. Aing nu boga lapak ieu. Buka Si bedog. anjing ngawanianan anjing. Ngarebut wilayah aing goblok. Sia anak buahna ka dieu anjing. Hayam kata jeung hayam kampung kieu mah naon? Ampun bos. Ampun lebih mah. Ya sujud. Ngos ampun. Anu kieu mah teh kabangetan jadi nu kieu patut.